Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing kelas 8. Kumaha dararamang? Mugia urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Wilujeng tepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda. Dina lawungan kahiji ayeuna, ibu baris medar ngeunaan materi guguritan. Anapun tujuan pangajaran guguritan ayeuna nyaeta nu kahiji siswa bisa ngaregepkeun guguritan kalawan daria. Nu kadua siswa bisa paham wangenan guguritan jeung pupuh. Nu katilu siswa bisa nyusun guguritan kalawan bener. Nu kaopat siswa bisa nembangkeun guguritan kalawan merenah. Nu kalima siswa bisa ngaidentifikasi kecap-kecap anu aya dina guguritan. Tah dina pedaran guguritan ayeuna urang medar naon wae? Nu kahiji aya wangenan. Wangenan teh harti atau definisi tina eta guguritan. Nu kadua aya sajarah guguritan. Ti mana asalna guguritan teh? Nu katilu guguritan bakal moal leupas tinu namina pupuh. Tah harti pupuh teh naon jeung patokan atawa aturan pupuh teh nu kumaha. Teras aya oge rupa-rupa pupuh di dieu medar ngaran 17 pupuh. Pedaran anu kahiji nyaeta naon ari guguritan teh? Guguritan nyaeta karangan pondok anu ditulis make patokan pupuh. Nah, make disebut pondok sabab aya anu disebut karangan panjang anu namina wawacan. Sami-sami guguritan jeung wawacan ditulis make patokan pupuh. Bedana jeung karangan biasa, ieu henteu siga karangan bebas siga biasana, tapi ditulisna nganggo aturan pupuh, milih salah sahiji pupuh tina 17 pupuh eta ya. Upami di sastra modern mah guguritan teh sami sareng carkonna. Tah wawacan mah novelna. Ngan bedana jeung sastra modern, guguritan jeung wawacan sami-sami ditulis dina wangun pupuh. Teras guguritan kaasup karangan ugeran dina wangun puisi heubeul. Karangan ugeran ieu karangan anu boga aturan hartosna teh. Terus di wangun puisi heubeul teh ieu guguritan mangrupa karya sastra Sunda buhun atawa jadul zaman baheula. Kusabab karangan pondok biasana diwangun ku hiji pupuh. Nah, tadi kan wawacan mangrupa karangan panjang anu sami-sami ditulis dina wangun pupuh. Bedana mun wawacan mah bisa ngagunakeun sababaraha pupuh. Eusi wawacan mah biasana nyaritakeun lalakon. Tah, pami eusi guguritan mah mangrupa hiji kajadian yang nyaritakeun hiji kajadian we nya, kaayaan atawa pokok pikiran. Dibacana biasana bari dihariringkeun saluyu jeung pupuh anu dipangtena. Dihariringkeun teh bari dinyanyikeun macana, teu siga maca biasa, siga sarpon biasa, tapi dibacana oge kudu bari dinyanyikeun atau dihariringkeun. Ayeuna sajarah guguritan. Nurutkeun para ahli, guguritan teh mangrupa karya sastra pangaruh tina sastra Jawa, jadi sanes asli ti Sunda. Asupna ka urang dina mangsa Tatar Sunda kaereh ku Mataram Islam atawa Islam. Asupna mareng atawa babarengan jeung karya sastra winangun pupuh sejena nyaeta wawacan. Tadi saminya tos ibu terserangkeun wawacan. Guguritan teh biasana dibacana bari dihariringkeun make lalaguan anu geus matok pikeun eta pupuh. Terus tadi guguritan teh tadi tos nerangkeun guguritan ayeuna
nyaritakeun guguritan tangtu moal bisa leupas tina pupuh. Ari sababna guguritan teh disusun dumasar kana patokan pupuh. Ari pupuh teh lain lagu, tapi mangrupa aturan atawa patokan dina nyusun lagu. Tah, pupuh hartina pupuh eta sorangannya eta salah sahiji karya sastra wangun puisi anu miboga patokan atawa aturan anu geus tangtu. Teras patokan atawa aturan pupuh teh naon wae? Saat acan kana patokan pupuh urang pedar heula rupa-rupa pupuh. Pupuh teh aya 17 sadayana jumlahna, tapi dibagi dua. Aya nu disebut pupuh sekar ageng. Pupuh sekar ageng jeung sekar alit. Tah pupuh sekar ageng mah disingkat KSAD. KSAD teh kinanti sinom A-na asmarandana, D-na dangdanggula. Dina pupuh sekar alit aya 13, aya mijil, durma, balakbak, gambuk, magatru, pucung, jeung sajabana. Ya, tah eta rupa-rupa pupuh jeung ngaran-ngaran pupuh. Tah ayeuna urang pedar patokan atawa aturan dina pupuh teh aya naon wae? Nu kahiji aya jumlah padalisan dina masing-masing pupuh beda-beda dina sapadana. Anu disebut pada teh sarua hartina jeung bait. Ari padalisan teh baris atawa jajar. Jadi dina pupuh masing-masing dina 17 pupuh eta jumlah padalisan dina unggal padana beda-beda. Tos ditangtukeun aturanana ti dituna. Nu kadua nyaeta watek. Watek teh sifat atawa karakter tiap pupuh. Gambaran isi pupuh eta teh kumaha? Nah ngagambarkeun rasa sedih, gembira, sumanget, nalangsa, jeung sajabana. Ya. Teras aya nu disebut guru wilangan. Naon guru wilangan teh? Guru wilangan teh jumlah engang atawa suku kata dina unggal padalisan. Kinku hidup di etang dina sapadalisana dina sabarisna sajajarna aya sabaraha engang atawa sabaraha jumlah suku kata. Teras aya oge nu disebut guru lagu. Guru lagu teh nyaeta sora vokal dina tunggal tungtung padalisan. Omat ulah paliron vokal jeung konsonan. Tingali dina tungtung padalisan, dina tungtung kalimat tiap jajar aya nu disebut sora vokal. Sora vokal dina basa Sunda aya 7 nyaeta A, I, U, E, O, E jeung E. Ya. Salajengna hayu urang analisis pupuh. Naon anu disebut padalisan, guru wilangan jeung guru lagu. Tah ieu aya contoh guguritan ngagunakeun pupuh durma. Hideep tiasa buka buku bahasa Sunda, buku paket bahasa Sunda kaca 7 genep. Judulna Sumanget ka Sakola. Guguritan pupuh durma ieu ibu masihan contona mung aya 2 pada atanapi 2 bait. Tah ieu nu disebut pada. Pada kahiji tingawitan hayu batur sing sumanget ka sakola dugikeun ka jadi jalma berbudi. Dina pada kahiji ieu diwangun ku 7 padalisan. Jadi pami di bahasa Indonesiakeun mah dalam satu bait ada 7 baris atau 7 jajar. Masing-masing padalisan kahiji hayu batur sing sumanget ka sakola. Padalisan kedua nyupri ilmu pangarti. Upami aya patarosan sebutkeun rumpaka. Rumpaka teh lirik lagu. Rumpaka guguritan pupuh durma pada kahiji padalisan kagenep. Berarti sagala bisa. Ieu dina pada kahiji padalisan kagenep. Kitu deui sami upami ditaros
Sebutkan rumpa kakawih dina pada kadua pada lisan kahiji. Ieu jawabanana omat ulah kabawa sakaba-kaba. Dugi ka dieu hidup ngartos tiasa ngabedakeun pada sareng pada lisan. Pada mah bait, pada lisan mah jajar atawa baris. Ayeuna guru wilangan atanapi guru lagu. Tadi nu disebut guru wilangan nyaeta jumlah engang atawa suku kata dina unggal pada lisan atawa dina unggal baris. Ku hidup etang nganggo panangan di dieu ku ibu tos dipisahkeun. Contona omat ulah kabawa sakaba kaba. Tah eta nganana aya 12 guru wilangan. Terus sami oge anu kadua milih sobat taliti. Eta nganana aya 7 guru wilangan. Nu katilu ulah la ora. Berarti eta nganana aya 6 guru wilangan. Jeung sajabana dugikeun ka pada lisan ka-7. Ayeuna nu disebut guru lagu. Guru lagu tadi kan sora vokal dina tungtung pada lisan atawa tungtung jajaran. Ditinggal dina kalimat omat ulah kabawa sakaba-kaba ieu ditungtungan ku sora vokal A. Emutnya sora vokal basa Sunda aya 7 A, I, U, E, O, E jeung E. Anu kadua guru laguna I. Nu katilu A, nu kaopat A deui, nu kalima I, nu kagenep A, nu katujuh I. Jadi dina pada kadua jeung pada kahiji guru wilangan sareng guru laguna sami nyaeta 12 A 7 I genep A 7 A 8 I 5 A jeung 7 I. Jadi pada kahiji pada kadua masing-masing guru wilangan tiap pada lisanna sami tos aya ketentuan ti dituna atau aturanna tos aya ya. Eta ngeunaan guru wilangan, guru lagu pada jeung pada lisan. Tah, Ibu ayeuna masihan contoh kumaha cara maca guguritan. Tadi dipayun terus diterangkeun maca guguritan teh bari dihariringkeun atawa bari dinyanyikeun. Hideuk tiasa buka buku paket kaca 7 genep. Ayo batur sing sumanget ka sakola nyupri ilmu pangarti nyiar pangabisa sangkan jadi jelema anu ilmuna masagi sagala bisa jadi jalma berbudi. Omat ulah kabawa sakaba-kaba milih sobat taliti ulah lalawora sabab bisi cilaka mawa rugi kana diri buntuh sakola lain sobat saja ngati. Para siswa nu dipicinta, alhamdulillah materi pedaran guguritan lawungan kahiji cekap mung sakitu nu tiasa ku ibu didugikeun. Pancen atanapi tugasna ku hidup catet pedaran guguritan
anu tadi di awal dugi ke akhir hasil catetanana ke dipotokeun dina kolom tugas di Google Classroom. Anu kadua, tah pek kelengkepan ku hidap tabel rupa-rupa pupuh jeung patokanana. Tadi ku ibu tos dipasihan contoh hiji. Aya pupuh Durma, aya 7 pada lisan, guru wilangan jeung guru laguna. Terus aya watakna miharap atau prihatin. Ku hidap kantun dibaca, ditulis aya di buku paket bahasa Sunda kaca 83 ya. Mudah-mudahan dugi ka dieu hidep tiasa paham kana materi guguritan upami anu teu ngartos tiasa hidep taroskeun ka ibu ngalangkungan WA Japri atanapi di kolom komentar guguritan. Alhamdulillah hatur nuhun kana perhatosanana emut barudak najan diajar di imah anggar urang kudu tetep bunga. Ibu masih sareng Ibu Mira Tantriani ngahaturkeun nuhun kana perhatosanana. Urang tepang deui Senin Payun masih ngeunaan materi guguritan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.